Para mitra anu mulia dongeng nu judulna nyata gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS teh karaos ayeuna nincak bagian ke-58 para mitra. Aduh, menika bagian ke-58 nya. Aduh apunten ieu. Nyalak gimana? Nah tuh namina ge. Namina ge siaran aya nyelakna para mitra teu tiasa lancar teras. Namina ge para mitra napas manusia. Ini alhamdulillah tapi para mitra sakieu mangga tiasa mancen tugas nepangan mitra sadaya. Ayeuna nuju ngaca carios nyambung judulna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS teh karaosnya para mitra sabada makin bagian ke-57 ayeuna mangga bade ngahanca bagian kasabaraha cenah mangga bagian ke-58 tangtosna oge atuh ti Mang Jaya Official di studio Mang Jaya Official kalian sadami admin sareng kru sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun kana perhatosanana ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana manganyangakeun bagian ke-58 gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS. Para mitra wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ke-58. Mangga dongeng urang teraskeun carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta karangan Uwa Tatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ke-58. Mangga dongeng urang lajengkeun deui. Para wargi kaum dangu harita teh poean pihak musuh ngayakeun serangan ka hiji kampung nu dicicingan ku pasukan Serigala Putih. Tur anu dipingpin ku Letnan Jakalalana saurang prajurit katelasi Oded keur bali ka lemburna. Samalah bebeja heula kanu jadi pingpinan yen maneh narek nepungan kolotna di lembur. Sakalian bebeja arek kawin ka Eulis Wiwin. Atuh manehna para wargi sadaya henteu nyahoeun kasatuanana diserang ku pihak musuh. Ari Eulis Wiwin teu kungsi milu ngejat. Jeung kesatuanana sabab waktu aya serangan teh manehna jeung Mauna katut anakna Mauna keur dibuat parehuma. Atuh ku dasar kitu para wargi ku Eulis Wiwin oge atah harita Eulis Wiwin dibawangung si ku Aki Abah Jatma jeung ku Mauna. Atuh ku timburu Letnan Jakalalana jeung Abdurrahman ma alias si Cipeu Eulis Wiwin jeung Sukri beunang ku pihak musuh atawa korban katembak. Sabab waktu Letnan Jakalalana jeung anggotana reureuh di hiji tempat mariksa anak buahna, eueuh dua nyata Sukri jeung Eulis Wiwin. Ku dasar kaleungitan dua urang anggota oge keur Letnan Jakalalana ngarasa karugian gede. Malah tuluy ngaheruk tapi seuneu amarah ngagedur jeroeun dadana. Nafsu gemes ka pihak musuh. Bari timburuna Letnan Jakalalana jeung Sersan Mayor Abdurrahman alias si Cipeu upangna pihak musuh ngadadak ngayakeun serangan teh dilaporkeun ku Gundi urut anak buahna nu kabur. Memang teu salah timburu Letnan Jakalalana jeung Sersan Mayor Abdurrahman. Kitu teh samalah Gundi terus asup jadi nikah. Geus aya kana sajamna Letnan Jakalalana jeung anak buahna reureuh di eta tempat. Jakalalana kakara nyarita ka Abdul Rahman bari tetep nyebutna Cipeu. Kumaha euy Peu euy, urang kalingitan anggota dua jiwa Sukri jeung Eulis Wiwin euy. Eta tadi waktu urang diserang katingali Sukri jeung Eulis Wiwin ngayakeun perlawanan. Cek Letnan Jakalalana ingeteun ka Sukri jeung ke Eulis Wiwin dumeh areueuh. Mawi teu katingal Kang Asep. Tema Abdurrahman alias si Cipeu. Na kamarana atuh cenanya sok sieun gugur we teu kabawa ku urang atawa katewa ku pihak musuh tuluy disiksa
mangkaning Elis Wiwin ti heula kungsi nyangga siksaan. Letnan Jakalalana manghariwangkeun malah katingalina bangun anu nguyung. Kacida hariwangeunana mah ku Elis Wiwin kalawan Jakalalana pokna deui. Cing kudu kumaha carana euy? Neangan Sukri jeung Elis Wiwin peu? Na perlu disilih di kalemur ngajurungan salah saurang? Letnan Jakalalana para mitra menta pandangan ka Abdurrahman alias si Cipeu. Da dipaluruh ka ditu mah sakinten pami di lemur tilas di tempatan ku urang. Teu dicicingan ku pihak musuh kumaha pami terus musuh cicing di ditu. Sami sareng hayam nyampeurkeun careuh we atanapi lauk nyampeurkeun ka sero. Iwak nang tan sujen nu kitu mah. Lauk asup kana bubu Kang. Tema si Cipeu inti sarina mah teu nya tujuan. Kana maksudna Letnan Jakalalana ngajurungkeun salah saurang anak buah napikeun maluruh Sukri jeung Elis Wiwin. Deui dipikir kapala bahadinya nama euy. Sarua jeung nyerenkeun beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun we. Sarua jeung nyerenkeun diri euy. Lamun harita urut tempat urang tuluy dicicingan ku pihak musuh. Sarua we jeung alauk asup kana bubu. Ceuk Letnan Jakalalana tuluy ngahuleng semunu bingung. Kitu deui si Cipeu ngabetem geus puguh anggota nama. Sasat carapeun tas bertempur. Ari katambah-tambah lumampah sakitu jauhna. Nu matak pantes rek tinggal lemprak oge jaba pareurih beuteung. Tapi teu lila Letnan Jakalalana harita teh nyarita deui. Peu, bejakeun euy ka barudak euy wayahna nya euy. Peuting ieu mah urang reureuh di dieu we heula sugan eueuh gangguan naon-naon. Kajen subuh-subuh urang indit deui. Teu hararese si Cipeu nyampeurkeun ka anggotana kalawana nepikeun parentahna ti Letnan Jakalalana. Ongkohan harita geus ngagayuh ka wanci magrib. Atu isukna subuh keneh nu kira-kira jam 4 bari kaayan sabudeur madhab kacaangan ku cahaya bulan nu geus lingsir ngulon. Anggota pasukan Serigala Putih arinit deui ti eta tempat. Bari dina laleumpangna teh bangun harem poe kawantu cape ari katamah-tamah geus 2 poe. Teu maranggih dahar pisan. Nyatang tuwe rek harem poe ge ari kitu darsarna mah. Tapi sanajan bari kitu saurang ge eueuh nu boga rasa ponok pangharepan dibarengan ku tekad anu buleud ngalaksanakeun tugas perjuangan. Cag ditunda lalampahanana pasukan Serigala Putih nu dipingpin ku Letnan Jakalalana tur duka geus nepi ka mana lumampahna. Kacaturkeun beurangna para wargi nu kira-kira wanci haneut moyan. Saurang lalaki nu keur mamanggul bungkusan teh gawena hulang-hulang, palahak polohok kawas nu bengong, teu lila gerendeng jeroeuna ajeuneng nyarita sorangan, malah tuluy diuk dina golodog pokna teh. Astagfirullahalazim. Na kamarana cenanya mun eueuh jelema saurang-urang acan ieu teh. Jeung itu aya imah 5 suhunan siga urut kahuruan. Malah nu hiji haseupna ge ngelun keneh. Da diserang ku pihak musuh kitu atawa aya goromolan. Kamana ari Elis Wiwin namilu ka pasukan nu pindah ieu tempat atawa ngarungsi jeung bahjatma kitu. Leung lamun nya teh mah milu jeung pasukan bari dipapaikeun ku aing. Bisa dipapaikeun. Tapi kumaha lamun katewah ku pihak musuh? Geus pasti we nya ngapanyiksa deui atawa beratna dipaehan ku pihak musuh. Paingan hate aing ti sacigna ini ti dieu teh nepi ka lemur. Asa tingsar blak wae nya teh baris kieu we kajadianana. Ulis ieu akang tukang oded. Kakara balik tas di lemur bari geus diandung doa kudu jadi indung bapa. Akang rek kawin jeung anjeun teh. Tapi anjeun jeung nu sejen areueuh. Kamana atuh anjeun Elis? Kudu kamana akang maluruh anjeun teh? Saleuheung lamun anjeun milu jeung pasukan atawa ngungsi jeung abah jatma. Kumaha lamun anjeun katewak? Heueuh. Katewak ku musuh maksud akang teh. Aduh, heueuh. Aya wae. Pasti we meureun anjeun teh dikaniaya. Duh, Elis. Meureun harapan akang hayang silih simbeuh ku kadeudeuh silih siram ku kanyaat teh. Jeung anjeun gagal. Cita-cita atawa harapan ukur dina impian. Lamun bener anjeun aya bejana ditewak ku anjing Nika terus dikaniaya. Keur diri akang moal rek mikir 2 kali pasti akang rek edan-edanan kasih anjing Nika.
rek nebus pati eulis sugan urang bisa tepung di alam barja atau syukur-syukur lamun anjeun milu jeung pasukan pindah tempat atawa dibawa ngungsi ku Abah Jatma jeung kumauna masing aya dina panang tayungan Allah Azza wa Jalla tur bisa tepung di jeung akang kitu para wargi. Gegerendanganana si Oded harita teh disusul kurenghapna napas jero kalacat atuh unggah tuluy asup ka imah bari ngecageun babawaan ti lemurna pamahanan indungna. Gaek diuk nyang hunyar lamar tonggoy nyarane kana bilik nu geus ngahelog. Leng si Oded ngahulang ngalamun bangun anteb naker. Teu lila ngadon lelenggutan taksiran tunduh sabab sapeuting jeput tadi. Manehna ampir nyaho panjangna peuting. Daya tahate asa ting sareblak bae. Akhirna reup we si Oded sare bari diuk. Sirah mulahek siga nu leuleus beuheung. Nyaan tunduhna teh si Oded. Sarena meniti bra make kerek nyegrek sagala. Ampir ngagayuh kawan Cilohor para wargi. Si Oded harita kasarean ujug-ujug korejat hudang tuluy culang cileung. Siga nu manggih kareuwas malah mah tuluy nangtung. Ojengka ngalengkah para mitra sadaya. Kalawan harita teh manehna barang geus ngalengkah teh terus ngeloa nempo kamar. Kojengkang ka dapur tuluy luak liuk akhirna ngadon gek diuk dina jojodog nying hareupan habu tiis kalawan ngagerendeng. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ngimpi kitu aing teh sugan nya ngimpi da buktina we sasaha geuning. Aduh lain ku kitu meuni asa dikieuna we dedengean teh eulis wiwin ngagegero ti kamar di tadahar. Cek manehna teh geus dahar urang niis meungpeung kabeneran caang bulan. Tapi naha ongkoh ni tadahar bari ngajakan niis ngadon ngaleos ka kidulkeun. Asa kakara aing ngimpi ti beurang. Ari ti peuting pantes we rek ngimpi ge tapi ieu mah ngimpi bati beurang riwan gitu. Na eulis leuwin dibawa ngungsi kitu ka Abah Jatma jeung ku mauna ka wewengkon kidul atawa milu jeung pasukan kitu ka kidul. Lamun nya teh mah milu jeung pasukan atawa dibawa ngungsi ku Abah Jatma ka kidul. Ka mana ka kidul teh bingung pikeun nyusulna aing duh. Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. Aya-aya we gogoda teh. Teu ieu teh itu teh kurang-kurang napageuh elingan mah dah. Matak aral aing mah. Kitu para mitra ceuk si Oded ngagerendeng jeroeun hatena. Para wargi sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Kumaha atuh para mitra harita si Oded? Tuluy manehna ngagerendeng deui jero hatena. Aduh aing mah. Kumaha pilakueun aing geus kieu atuh? Pasukan eueuh nu rek dipiharep eueuh. Duh aing mah. Hari ini teh rek ka mana nu dijug-jug ku aing? Hari cicing we di dieu ngarasakeun dewa batur saurang-urang acan. Nun Gusti mugi jisim abdi neda perlindungan. Mugi ditebihkeun tina sagarupi kamusibatan. Atuh kitu deui nu bade dipiharep ku jisim abdi aya dina kasalametan kalayan tiasa patepang deui Gusti. Ma Abah doakeun Oded ye sing aya dina kasalametan. Kitu ngagerendengna si Oded. Harita teh tuluy nguniang nangtung kojengkang ka jero deui. Malah kebat katepas akhirna masih Oded ngadon ngajejentul. Diuk dina babalean bari hate teu weleh ngendat inget bae ka eulis wiwin. Rupa-rupa sawangan rupa-rupa timburuna si Oded kana kaayaan eulis wiwin. Sieun kitu tea sieun kieu tea baris ngadatangkeun pika hariwangeun keur dirina. Waktu keur ngajejentul ngadenge sora tongereting kolear. Da puguh geus ngagayuh kaburit. Atuh puguh tumerapna kana hate meuni asa kelar. Diwuwuh kaayaan tempat anu sakitu jemplingna. Komo lamun geus peuting sajabati jempling mata kareureung teh atuh paroek temenan. Tapi sanajan bari kitu kapaksa si Oded aya pikiran. Rek ngarereb sabab ngarasa bingung pikeun jug-jugeun. Malah harita ge si Oded ka jero deui bari pantona ditutupkeun. Red ningali kana lampu tempel anu ngait dina paku.
atiha dina pakutihang kabeneran aya minyakna loba keneh. Atuh lampu tempel dihurungkeun, kabeneran si Oded boga bensin. Amoal ngerasa keung teuing atawa sieun teuing, ari caang mah. Sanggeus nyeget lampu gek liuk tuluy muka gembolan, kalawan ngalaan leupet sagepok pamahanan indungna keur bawaeun ka Eulis Wiwin. Harita si Oded ngadahar leupet sabab beuteung lapar. Heuleup setengah jam sabada ngadahar leupet teh goloyoh ngedeng, bari teu disamakan-samakan acan estu ngagoledag dina palupu. Teu lila reup we sare deui ongkohan geus peuting, ampir wanci isa. Di luar jempling teu katulungan, teu kadenge nu batuk-batuk acan, lain bobohongan. Iwati sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Sora lonok kekeureuleungan pipireun imah. Si Oded sarena beuki tibra moal henteu geus ngancik deui ka alam impian. Teu kacaturkeun dina panjangna peuting para wargi. Caturkeun geus nganci ka wanci subuh. Kulisik si Oded ngulisik lilir renyah beunta. Asa kageingkeun ku sora hayam kongkorongo hawar-hawar. Korejat hudang anu ngareret kana jandela katingali geus carang-cang tihang. Alhamdulillahirabbil alamin. Geuning geus beurang ieu teh. Si Oded ngucapkeun hamdalah bari ngorejat hudang tuluy nangtung. Awakna dipurilit-purilitkeun para mitra kakenca kakatuhu bari menipating derak-dek. Geus kitu mah jerut turun tuluy manehna. Ini teu bari teu puguh nu dijugjug ku manehna. Atuh oleh-oleh pamahanan indungna teu tingaleun di papanggul, tina bakating ku inget keur Eulis Wiwin, anu awalahu alam baris tepung henteuna, ngan susuganan diparengkeun meunang raratan atawa bisa tepung di jalan pasampangan. Ngan susuganan diparengkeun meunang raratan atawa bisa tepung di jalan pasampangan. Sedeng nuker di teteangan tur di pikahariwang mata yalian Eulis Wiwin aya di hiji kampung. Deket pagunungan di bawah ngungsi ku Abah Jatma, jeung kumauna bari kaayaan Eulis Wiwin. Geus aya kana 4 poena ngangluh bae ras inget ka si Oded bisa lakieunana. Inggis balik ka panganyerkan katewa ku pihak musuh. Nyalamun kitu teh mah keur Eulis Wiwin ngarasa sarasa jeung si Oded silih pikahariwang. Da eta geus pada-pada katalian ku kanyaah jeung kacinta. Sanajan si Oded siga jelema anu memang siga bolon, bari rupana teh henteu kasep oge, ari dipika cinta mah teu kahalangan ku siga bolon. Tur goreng patut, pokona mah nu bener-bener mikanyaah jeung bumela. Eta nu dipake dasarna ku Eulis Wiwin. Dapokna ge perkara rupa jeung kaayaan harta mah teu dipake ukuran teuing. Pokona mah satia jeung nyaa. Dina hiji poe wanci asar Eulis Wiwin nu tas salat asar teh ngadon ngalange di tepas ngumbar lamunan, meuni bangun nu anteng naker. Sedeng nu jadi buah lamunanana lintang ti si Oded bisa lakieunana. Geus aya setengah jam Eulis Wiwin ngajejentul di tepas torojol, saurang budak awewe tayalian anakna Abah Jatma, kalawan eta budak awewe teh pokna bari ngajanteng dina lawang. Teteh disauran ku emak. Atuh Eulis Wiwin curing hak siga nu reuwas, da puguh keur ngalamun gilek malik. Sakicep eta budak awewe teh anakna Abah Jatma katingali, Eulis Wiwin cumalima. Para wargi kaum dangu, Eulis Wiwin harita teh curing hak siga anu reuwas, da puguh keur ngalamun. Gilek malik atuh sakicep ku eta budak awewe anakna Abah Jatma, katingali Eulis Wiwin cumalima. Aya naon ai? Disaur ku emak dupi teteh ku naon saberos nu nangis? Anak Abah Jatma talete bari neuteu. Henteu, teu kunaon teteh mah. Temal Eulis Wiwin bari imut. Nyumputkeun semu nu keur manggih kasedih. Geus kitu mah Eulis Wiwin ka jero dituturkeun ku anakna Abah Jatma. Harita Eulis Wiwin nyampeurkeun ka dapur, kasampak Abah Jatma jeung maunah keur ting jarentul, bari nying hareupan sangu awug jeung cai enteh dina bekong. Ari euis tas di mana atuh disangka kumaha mah keur katampian. Boro bieu teh kumaha diteang katampian tapi eueuh. Ceuk maunah bari tanggah neuteup kana beungeut Eulis Wiwin.
Teu mana-mana tetos netepan teras ngadaweung ditepas. Dupi kitu aya peryogi naon Ma? Temal eulis Wiwin gek diuk emok ngareneng jeung anakna Abah Jatma katelah nyiyati. Kajeun ari keur ngadaweung ditepas mah dititah ditempo ku si Nyai teh katepas bising udar ider. Sok hariwang mama maklum pajamanan keur sakieu mata tagiwurna. Maunah para mitra nyarita. Atuh Abah Jatma oge mairan. Badina ge tong udar ider teuing euis. Geus cicing di imah aya dahareun eueuh dahareun oge. Abah jeung mamah nyarek ulah udar ider teh lain teu meunang. Lain ulah ulin ngan hariwang disagigireun ti eta boga rasanya ka anak. Asa ka anak Abah teh dalamun Abah jeung Ma teu neuneun ka nyaah mah bet moalnya digugusur ngungsi ka dieu. Meureun ditinggalkeun ku Abah jeung Ma ge. Cenah eta papisah jeung Jang Odedkeun bae tong dipikiran teuing. Sugan manehna balik ti lemur manggih raratan urang aya di dieu. Kalawan manehna mapaikeun. Geus geura ngopi angguran kainya. Tah aya awug haneut keneh. Bieu mana nyangu awug. Pokna bari ngeserkeun sangu awug di kalapaan meuni mayak pak bodas dina piring balastran. Anu mawi Abah teu janten emutan kumaha kangge abdi mah. Tos moal henteu anjeunna mulih ti lemurna teh. Tada teuing we palahak polokna nyampake teu aya sasaha di bumi. Bari sakinten atuh nu sanes marulih deui ka masing-masing tempatna. Kumaha upami teu aya sasaha pisan disarakan Abah. Sajabi ti kitu sarakan Abah teh teras dicicingan ku pihak musuh. Kumaha upami teras dicicingan ku pihak musuh bari Kang Oded katewa. Tangtos kana cilakana disiksa ku pihak musuh. Komo upami disiksa ku si Joni mah. Kapan si Joni tetos maotnya sanes si Joni. Ta si eta ta si kasabalahan deta. Boa-boa we. Aya nu asup kanika. Mun dimaksa teh disiksa ku babaturanana si Joni bangsa urang kene. Nu kejem nyiksa lintang ti bangsa urang kene nu jadi anjing nikah. Da kumpeni walana mah jarang nu nyiksa katahanan. Ku eta we nu dianggo hariwangna teh ku abdi mah Abah oge mah. Inggis Kang Oded sumping kaditu katewa ku pihak musuh atanapi ka penak di jalan pasampangan. Ceuk eulis Wiwin bari cuma limba. Sabab hate mah teu bisa dibangbalerkeun teu weleh ngarasa hariwang kapu pisalakieun. Nya ketang lamun dipikir kapala bahdinya nama. Ku Abah ge kaharti sok sieun sarakan Abah tuluy dicicingan ku kumpeni. Bari Jang Oded katewa. Tapi sakituna deui mudah-mudahan we urang nedapi tulungna ti Nu Maha Kawasa nang tayungan ka Jang Oded. Aya Jang Oded dina kasalametan bari bisa patebung deui jeung urang. Cenah nya wae manehna katewa ku pihak musuh. Dadalah dikumaha mana kitu ge geus nasibna we kudu cilaka. Sedang urang ge wallahu alam na bari salamet sapapanyangna na bari meunang ka musibatan. Da ceuk tadi ge kasebut manusia mah teu bisa mastikeun kana kaayaan hirupna masing-masing. Komo mastikeun kana kaayaan diri batur mah lintang Nu Maha Kawasa nu langkung uninga. Ceuk Bah Jatma manehna ge akhirna mah ngarasa hariwang. Ku si Oded sok inggis pinanggih jeung kamusibatan atuh maunah pokna mairan kana caritan Abah Jatma salakina. Para mitra harita Abah Jatma manehna ge akhirna mah ngarasa hariwang. Hariwang ku si Oded sok inggis pinanggih jeung kamusibatan. Atuh maunah pokna mairan kana caritan Abah Jatma salakina. Ayeuna mah urang babarengan we euis munajat ka Murbeng alam. Nyatana ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Jang Oded kitu deui. Diri urang aya dina panang tayungan mantena. Jalan mantena mah kasabat anu Maha Kawasa. Geus geura ngopi kainya tong ngosongan beuteung hayo oke ya berak jadi gering. Saha nu ngarasakeunana lamun geus gering tangtu we diri euis keneh. Atuh emma jeung si Abah bati bingungna da puguh teu bisa ngubaran. Tatama kanu bisa boga duit heueuh. Kudu boga duit komo tatama ka rumah sakit mah.
moal cukup saanu meureun atuh moal cukup saperak 2 perak kitu panyambungna caritaan ti Mauna. Atuh geus kitu mah eulis wiwin para mitra sadaya atuh harita teh kakaradaek barang dahar ngopi sangu abug. Kitu oge ukur sakepeul sabab hate dirobeda bae ku kahariwang. Ari Abah Jatma harita sanggeus nyaritaan eulis wiwin teh turun tuluy ngaleos rek katampian sabab geus rek magrib. Maunah ngeusian cempor ku minyak tanah sabab di jero imah geus rada poek komo kitu panganyrekan Abah Jatma kalingkung ku rupa-rupa tatangkalan. Atuh pipireun imah tangkal awi meningaga ngajadeg. Dina mangsana peuting teh meuni merdong poek teu katingali ngupetkeun curug-curug acan. Gancangna ieu carita para wargi eulis wiwin dibawa ngungsina ku Abah Jatma jeung ku Maunah di eta kampung. Geus aya kana 2 bulana. Bari teu ngarasa hariwang teuing kasebut rada aman. Sanajan manehna cicing di kampung anu anggang ka kota. Rahayatna geus ngadarenge beja yen TKR aya nu di mana-mana. Geus ngayakeun serangan umum ka pihak musuh dibarengan ku tekad anu buleud. Nepikeun ka TKR ngalaman bertempur jeung pihak musuh aya kana 2 poe 2 peutingna. Sora bedil jeung mortir teu puguh dengekeunana. Ting berebet, ting beledag. Atuh sora pelor mortir jeung pelor mariem. Sanajan TKR acan sabara lengkep oge. Senjatana ari wawanen mah beuki leber, teu gimir pegat pati teu ringrang pegat nyawa. Estu toh pati jiwa raga lain saukur babasaan. Waktosna seep.